Herman sate maranggi nanging manteng kekehoyong nanging manteng kekehoyong tekenging ciponda deui nanging manteng kekehoyong haji dedeh HKFD tekenging Haji Asep Teko Pertamina sahanu maris nyandangan ngajungjung mah Pak Haji Nanda seni pangwaris Bapak Haji Mamat Dewa Ibu Hajah Tarwati Hayat kurang eling wiwitan tang tumoh kamalinaan laku sok make aturan sakalangan rejeng ugeran alah bos agan kemang si hideung nu wajib di damadang maneng Nadia aya pula di pimemet di apupusti di pimamat di pupusti di pimamat di pupusti olah Pak Haji Sutisna Panembangan pamirsa neas nu gaduh minang katumbal pangwaris lah jalana kasaluyuan sapapahit
Pak Haji Asep Ceko Pertamina dasa maha manis Senilain kaulinan kamu ngangak lumayan Lewege Cimahi aya ngandung maksud yang tujuan keningkatkan pangbangunan Angga Kusuma aya Pak Haji Kodar Cicadas Jalana kasaluyuan Pak Kades Rahmat Wibowo Sapapai sama manis sing langga Dugi kejaga Korehanem da anak siwi Neng Pipit Sapitri Jalanan kasaluyuan sapapait Pak Haji Sutisna sama manis Pak Haji Dedi HKP Temda Jalan kasaluyuan sapapait sama manis sing langgeng dugi kajaga Korehanen geninganan Bos Haji Sapro da sewesiwi Mangsungsang Kota Kurawiswaya suara trompet kayu batur digawe Purwaman Man Raya Winulan Iya sesustara tinggan tinang pamutusing cinarita Tedak saking pundi-pun dados tandaning carita Ya kupung gebang siwa lantungan kurang sakseni pagelaran wayang Tenayu kadenayu ayu Adat
Astagangga wiratan kalawan Kecamatan Mendra winulan sastra tinuara alon panjangi ngawuwusineng kikanda purwa lantara Dupi basane purwa hartosipun wiwitan Dupi tara tara itu carita Iya iki boten wonten malih kejabi Di mana kula di salabating pagelaran Jawi Karaton Nagara Giri Kadasar Iya iki Nagara Giri Kadasar kang kacelukam bangewu kaloka kajana pria kajam paring angin kakocap manca negara Iya iki watak wantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine Sahate bibisik Prabu Durgalapati Duh sampun dipun para ingkang pati Durgala denta Iki tekantun senopati kalapidaksa Duh anu duanana sami tungkul hamalik lutat temah narimangsa abda adrih ningali pamor nalendra sang nalendra ananging saderengipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi aneh hiburan seni suara Kurang hiburan keranjangakeun dipun pagilihan jam 12. Kurang hidangakeun kanggo kapangapunna Bapak Haji Nandang. Kali panganten istri panganten pamatuk karangan opat juru kami haune. Kurang hidangakeun kanggo Balilu. Kanggo ka Pak Haji Romi bos bengkel, bos Uje, Pak Haji Sutisna Panembangan. Kali kawake
Haji Dede HKF Tendang Bos Uje Gemol Hari Paris aya. Pagelaran Bungsu Haji Nanang aya. Pagelaran da seni wayang Mang Aye karya mukti anu bager anu dipintonkeun wadi bincang kuang anu bager dipintonkeun geninganan Uki dalang Katamu supi. Sindir babayangan Bos Pajar Ahajaya Sindir tekad gerang ngelingan urang Tum alak-alak katung. Ari sangkan ulah Eta naonan. kajongjonan ngabarung pakades ombak nu bager ngabarung tanpa ugeran Pada kelingan. sampangan tundang tanpa sangin nu ngabendelang aduh Bapak Haji Nandang tanpa babatan tepat tembong bingung halangan ku aling asma ilang tanpa banjir angin terat aduh Haji Dede HKF Bapak Haji Nandang Ya, sor kapayun Pak Haji Nandang. Ibu Hajah Heni Nurhayati Bade kapayun tenang. Bapak Marlan kali Ibu Nunu Aya Bapak Marla. Cep Muhammad Haris Putra Pratama Neng Nadia Cahyani Bapak Kades Rahmat Wibowo Pak Haji Asep Ceko Pertamina Pak Haji Herman Ibu Haja Maya Sate Maranggi Abah Didu SJS dirahmatku
tinon ing pasewakan busana busana maneka warna maneka Noning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna secara baka puspit tengudian nang yang pandra hingga sarwa rukma sarwa rukma renggeng manik narawata kang mangun satur gentra hingkang mangun sinarita gelis kang kapiwarti enggal anu katsarios wontening pagaran Jawi Karaton Nagara Giri Kadasar bibisik Prabu Durgalapati remagan klian pati Durgala denta tekantun senopati kalapideksa anu duanana sami tungkul hamalik lutat temah narimang sabda ajrih ningali pamor sang nalendra Watakuantos narepati nagri Raja Nagara Giri Kadasaryo Prabu Durgalapati Dudu Raja Samanea wujud diu awak buta diri terahing reseksi upamangan dika gleger lir alas bengka lami-lami ngandika kawedaling nisan mekaten pengandikane pun narapati nagri Raja Nagara Giri Kadasar ngandika Kipati patih kula Durgala denta anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku kaula coba menta diukna kahareup kula sangat sono nu taya papadana kahareup diukna ti kapayun kula kawo timalan abdi Gusti nampi dateng pembagi salira kalayan ngahaturkeun sima pangabaktos kahnyupan jenengan Sri Paduka puja stuti sampean diterima Kipati hatur nuhun ngeureun kali perkawis naon tina naon rupiah kalapatan muga ageng sewa cukup lumur jembar hapun tenda anu kateda ngeureun urang pada saling maklum urusan kasalahan di hatur nuhun Gusti Prabu atuh kapan tinggalna aya pikir saeunaon purwa salira kersa nimbalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasangakeun ngeureun nanan nyase weda sore kene ongko gahareup diukna senopati
atuh tapi noda majisi abdi pun senopati nampi kana pembagi salira galayan ngahaturkeun semah pangabaktos kaunyo panjenengan Gusti Prabu ditarima senopati atur nuhun ngeran atuh kalihna teh eta bok pilih kirang tata kirang titik duduga sareng peryoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersa saling maklum senopati atur nuhun ngeran atuh ping tigana ieu teh ya pikir saeunaun urwa salira kersa nimalan bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasanggakeun ngeran hari kahiji nama kaula pribadi ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula poe ieu nah maka jeung sasauran kitu diangkir ku Narapati diondang ku raja dicalukan ku ratu kaula salaku bawahan moal bade ngijing sila bengkok senembah ngeran nada moal bahakana tinimalan salira ngeran da jisim abdi mah bawahan jisim abdi mah anak buah pan kumadunungan angot salira raja di nagara Narpati di negeri anu kedah diturut ku jisim abdi kewajiban salaku bawahan mangga gerawak sabalaka ulah aya adu dinding clear genang siloka gera pedar sacara basna nyayogikeun jisim abdi tanaga sareng emutan mangga ngeran mangga satuluina kaula salaku raja di ieu nagara Narpati di ieu negeri leres dina poe ieu kaula rek mere pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati maksudna nyaeta rek mere layang pangajen anu ieu layang pangajen tadi pasrahkeun ngeunaan pangabdian anjeun ka ieu nagara katingali ku kaula anjeun duaan estuning soson estuning gawe nurancage malahan ceuk paribasana hulu dejeun suku dejeun hulu anu balukarna kumaha tungtungna ieu nagara ngaronyat dina sagala widang jadi nagara berat beunghar ceuk paribasana buru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit ieu teh hasi gawe nurancage anjeun Pati jeung Senopati waduh padahal mah eta mah kewajiban we pengabdian mah Gusti kewajiban eta mangeran eta mah kewajiban kaula upami bahasa kiwari mah konsekuensi dabongan tadi panjiwaraga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan nagara jeung bangsa margi jisim abdi mah gaduh pamadegan urang ulah hayang wae dibere ku nagara tapi naon urang mere ka nagara kitu ngeran margi parantos karaos ku jisim abdi jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa jadi dangdanan nyaeta gaji ti nagara oge sagala tunjangan karaos ku jisim abdi semohon anu sakieu luar biasa na ti nagara ngeran janten ieu pangabdian teh estuning jisim abdi mah kawajiban we dalam teu kitu mah panginten jisim abdi dosa margi dina mangsa diistrenan
urang salaku aparatur nagara teh pan urang disumpah nyaeta bade bakti diri ka negeri sabaraga ka negara syariatna hakikatna ka numur-beng alam janten ieu teh kawajiban sadayana kalebet ti sim abdi ngarti aing ge pon kitu deui kaula da memang kawajiban kaula dina mangsa ngabektikeun diri ka negeri ngan meureunnan kaula salaku raja kudu mere apresiasi atawa mere penghargaan ka saha wae hamba-hamba aparatur negara anu digawena soson-soson anu bener-bener ngabdina ta ieu teh kawajiban raja pikeun mere penghargaan alias bonus supaya kabeh aparatur negara bisa ningkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa terus supaya jadi pamicu anu lian da teu hayang aing pribadi ngabogaan pagawe digawena gumantung ayana dunungan lamun aya dunungan kakara daek digawe lamun aya dunungan kakara getol digawena eueuh we dunungan kitu we live TikTok di kantor teh kadang-kadang main slot di kantor teh kade aparatur negara pangpangna para pejabat ulah mirucaan teu balik ke masyarakat cing inget yen urang teh digaji ku masyarakat nu matak urang kudu ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat nu kumaha wae rek anu beunghar rek anu miskin kabeh kudu dilayani kudu sarua pelayanan boh nu beunghar boh nu miskin ulah dengdek topi ulah kanu beunghar we alus pelayanana teh pedah loba duit anu miskin di hare-hare kade kudu sarua sabab keadilan eta keur sakabeh warga negara Mohon berat sabelah leres ulah berat sabelah jadi aparatur negara mah ulah neuleuh duit ulah neuleuh bati kade ulah deme ka konglomerat ulah dume ka pengusaha segala rupa digampangkeun ai masyarakat leutik dihesekeun kadang-kadang pan masyarakat leutik menyen KTP ge hese nu mata kaula rek umajak sok tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat sabab cing inget kudu urang kudu gede rumah ka rakyat sabab di henteu-henteu oge pejabat boga harta kakayaan pejabat boga mobil pejabat boga imah kabeh eta hasil ti rakyat sabab naon 80% anggaran pendapatan belanja negara tina pajak nu matak sok geura mulang tarima urang ka rakyat sabab hakikatna nyata pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita ulah nepi ka masyarakat teh dihare-harekeun kade komo kapasisian mah tempo bisa aya jalan anu ruksak tempo ulah di kota wae jalan anu alus teh di kota jeung di desa ge sarua jelema kene boga hak anu sarua di desa sarua ngabogaan hak sabab naon manehna mayar pajak boga imah dipajakan boga tanah dipajakan balanya dipajakan meuli udud oge make pajak nu mata kabeh eueuh artina dengdek topi malahan skala prioritas mah wayahna kudu ka padesaan sabab cing inget dina pangabutuhna geuning dina pangabutuhna mah urang dina hayang jadi pamimpin teh lobana ka padesaan ulin teh dina kampanye mah pan ka desa-desa urang ulin teh nya atuh nya leres mata kudu deukeut teh deh
Leres. Pon kitu deui urang kota ulah gede hulu cicing di kota sabab naon bisa dahar bisa naon-naon sategesna bisa barang beuli teh ti desa dan ngalabok mah ti urang desa Nya eta. petani teh di desa Moal aya sawah. matak ulah ngamomolekeun ka urang desa nu matak sok prioritaskeun kepentingan masyarakat di bawah garis kemiskinan sabab eta amanat penderitaan rakyat anu kudu ku urang diprioritaskeun. Ya, ulan sing merata. Leres Gusti leres teang rakyat teh komo ka padesaan bisi aya janda-janda tua Oh, eta ulan awatos atuh. Make dolar desa mah. hah leres bisi aya janda-janda anu teu mampu Leres ulan. barudak yatim sok pamimpin teh ulin cing bener-bener tempo jadi pamimpin lainna kampanye unggul Hatoskeun. kontrol berusukan teh keur jadi pamimpin lain kampanye Ya gitu. kampanye jika nu heueuh ulin ka kampung aing geus jeleg jadi pamimpin ngajedog di kota Tanya ge hare-hare nih. leres tuh sok nu matak urang tempo tingali kejadian-kejadian di negara-negara manusia loba negara-negara manusia anu bener-bener tingali jadi contoh ke urang anu patotos Leres. program-program di negara manusia mah mau disebutkan negara mana nama ku aing negara mana pokoknya mah aya we negara titik-titik we pokoknya mah loba program-program nu alus anu kudu ku urang dicontoh ngan meureunan ieu program teh kudu ditingali heula sumber daya manusiana di urang da cantang tuh program anu alus kusabab sumber daya manusiana masih kena di bawah kadang-kadang sanajan program anu alus kaituna bakal awut-awutan Leres. contohna MBG Naon ye? alus teh program teh nyata pikeun ngagratiskeun makan kanggo masyarakat pangpangna barudak sakola tapi geningan kulantaran jelemana SDM-na di negara eta loba keneh beurit anu tungtungna tingali pejabat loba pejabat anu terlibat anu ungah balewatangan gara-gara korupsi tina MBG. Oh. Ya ulan meuli segala dimanfaatkeun atuh da. Kabayang sapoe sameliar sapoe sataun 365 miliar bayangkeun lamun 365 miliar dibikeun ka masyarakat geunah merenah tur tumanina omean jalan Wah, leres leres. Gusti aya nu beunang pan heueuh tak nu ungah balewatangan beunang teh Nya. dibawa pan ku KPK dibawa ku kajaksaan nya ngaranna teh sarua jeung dalang nih Hari ieu mah bager atuh ben. Emang ge diecewakan. itu tah nu matak jadi contoh ke urang nu matak sok tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat hah timalan kitu teh sakali deui kaula salaku raja di negara narepati di negeri dina poe ieu rek ngumajak ka sakabeh hamba rakyat pikeun ningkatkeun pelayanan terhadap masyarakat leres kitu teh timalan satuluina bangna diging sirlingi poe ieu teh kaula aya kapentingan sabenerna mah pribadi ieu teh pribadi kaula teh perkawis naon ngaran kieu ieu meureun maneh nyaho tiba heula nepi ka ayeuna aing hirup bubujangan wae Oh, leres itu. leres lelengohan wae nah atuh Gusti meuni teu acan kagungan kabogo aing mah teu hayang boga kabogo aing mah hayang langsung kawin tapi aing teh pipilih kumaha pipilih aing teh boga pamajikan teh sabab naon heula da teu gampang atuh bakal jadi batur hirup nepi ka maot
leres sabab aing boga pamadegan atawa boga bocoran naon ari awewe teh dibagi opat kategori bener dupi nu kahiji anu kahiji istri padati Gusti bener dupi nu kadua istri japati nu katilu istri kunti nu kaopat mah istri sajati dupi istri padati teh kumaha teh Gusti ai istri padati teh tingali padati apa padati roda tahnya gorobag meureun mun di urang mah gorobag padati tingali padati rek barangkal rek batu rek taneuh rek runtah ditarik nu penting duit tak eta istri padati mah rek nu goreng rek nu kasep rek nu petot rek nu kumaha nu penting duit sanajan salaki tara digawe sanajan salaki goreng patut nu penting tuh sanajan salaki teu digawe sanajan salaki tara balik ka imah sanajan salaki artina beger wae nu penting karunya lalakinya da eta istri padati dupi istri japati lamun istri japati mah tingali japati wah japati mah lamun aya dahareun kakara nyampurkeun entrep lana lene ari ditewak lingas tah eta mah nu morot tungku jeruk peres mah materialistis ai beunang mah henteu kitu we jadi panasaran batur teh ngabangkrutkeun leres Gusti dupi anu katilu istri kunti tah istri kunti mah bager istri kunti mah bager ngan cicingna di nu poe nya bager nawaran wae istri kunti mah wah berehan eta mah datangna ge ti peuting nya ti peuting eta mah wah nu penting mah wah naon eta mah nya istri kunti mah neangan lalaki hidung belang nya dupi hidung belang teh kumaha nyaho meureun si lalaki hidung belang kumaha Gusti lamun maneh hayang nyaho lalaki hidung belang tingali HP-na nah lamun dina HP-na aya aplikasi hejo ta eta hidung belang dupi nu kaopat nyaeta istri sajati tak ieu mah istri sajati mah anu nyaah ka diri bakti ka salaki bakti ka nagri tekenat muji ka Hyang Maha Suci tah aing teh hayang neangan istri anu sajati parantos aya geus aya calonna aing parantos aya ngeran geus urang mana nah urang Cisampi lain urang Bangsaya lain Ciawi Tali lain Buni Nagara lain Gunung Gadung lain Karya Mukti lain asya meni apa radio babaturan Lurah Widodo lain nah aya we tulisanana di handap ya niron lain aing teh hayang ka urang dieu aing hayang boga pamajikan teh ka urang luar negeri walah kabule nya itu oh palai kabule bener saha kakasihna ieu istri teh nyaeta Dewi Nila Ningrum gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban
gelis bawaning jadi endah bawaning ti kudrat lain populasan kagelisanana gelis luar gelis na jero sabab naon rek teu gelis jero kumaha rek teu solehah kumaha ieu Dewi Nilaningrum sabab naon ramana hiji pandita putra pandita anak pandita nyata ti Padepokan Cakrabuana Padepokan Cakrabuana mewah namina ge Cakrabuana Gusti bener ramana nyata kakasina Buana Manik di Padepokan Cakrabuana tak ieu istri anu dipikahayang ku kaula tah ieu teh loba nu ngalamar ti saur ngalamar tah aing teh wayahna rek ngajak maneh daing era maksudna panglamarkeun jadi juru bicara nya kaula mah teu tiasa sawios abdi we Gusti urusan juru bicara mah abdi tenang lah nya urusan macomblang mah abdi we urusan puter lidah mah heeh tah aing teh hayang boga pamajikan teh ka eta mung aing boga pamajikan kanu teu puguh mah aing hayang boga pamajikan teh kanu solehah we sabab loba ningali aing salaki lolobana ning boga pamajikan anu teu solehah teh ruwet nya lolobana turun darajat wibawa salaki teh hareupeun pamajikan kadang-kadang ka salaki teh nyebut sia ka salaki ngadegungkeun heeh ta ieu mah Dewi Nilaningrum teh gelis alami tanpa make up uning ti mana aing teh kabeneran Dewi Nilaningrum teh keur live TikTok aing lalajo nya apa eta Dewi Nilaningrum teu make filter dina live TikTok teh da lolobana aya nu live TikTok teh awewe teh make filter kan ini aya nu make filter jadi ABG nini oge loba lalaki nu katipu apana jadi BG sinen oge ai live wah ngora dikeuna mah panawut-awut janten kumaha wayah nanti kaula teh hayang ngalamar ka eta Pandita Buana Manik ti Cakrabuana sae mangga-mangga wayana pangomongkeun jeung aing ka itu bawa Mas Picis kumarin jeung Inten Jumanten sae mangga bawa Mas Tiluton mah Mas Tiluton bener lajeng berlian mawa 2 tolomong lajeng mutiara bawa sakarung lajeng tomat teh sakeresek kanggo naon bisi lapar di jalan aing teh kolesterol dulu wajib 2 keler mah wajib bawa hari wajib cililin ai wajib mah wajib kanggo saha jeung gula kawung wajib eta mah eta mah keur dalang bejakeun sae iraha lumampah ayeuna waktuna teh yuk urang pada lumampah siapkeun pasukan mangga ngeureun rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara pralamitullah permios geus Gusti ieu mah upami
eta nugelis Dewi Nilaningrum aliman kumaha paksa sabab aing teh hayang kawin jeung nulian aing cita-cita aing hayang ngabogaan eta Dewi Nilaningrum lamun teu hayang bapakna ngahalangan wayahna tewak culik sae mangga-mangga hayo pada lumampah mangga ngeran mangga Neraya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana kormios kiran bra Dewi Nilaningrum bagera makna pangersa buana manik kaula pada ngalamar tuang putri ditampi nuhun teu ditampi wayahna kaula pada maksa sabab kaula katarik ka pati-pati ka pentang asmarga maku Dewi Nilaningrum neraya lumunur wiwitin nilayang rana undur saking pangkonan nalendra biasa cita-cita dunungan lu hayang kagungan istri anu soleha da memang kaula aku teh kitu atuh istri soleha mah kaula ge hayang ngabogaan istri soleha lalaki mah kabeh ge kitu lalaki mah hayang ngabogaan istri anu soleha da teu hayang beureun biji lalaki ngabogaan salaki anu caap pamajikan anu camplak teu hayang kaalaman ku aing ayeuna kumaha kula boga pamajikan teh aing teh secara pribadi mah kaula teh ieu teh rek curhat teh kumaha ta secara pribadi kaula boga pamajikan teh teh rada teu kabeneran boga pamajikan teh goreng adat jabat goreng adat goreng patut tunggu udah bohongan atuh pamajikan aing mah siluman monyet atuh da siluman monyet ka aing teh ngapoe nyakar jeung nyakar ruar rawel ka aing camplak ongkoh gablek pamajikan teh can pernah aing ku pamajikan disebut ayang disebut bapak can pernah ka aing teh nyebut teh sia we paling sopan teh manehna ka aing teh da siluman monyet atuh da sabarana mah kaula teh teu bogoh teh ngan kacilakaan atuh da baheula digerebeg aing ku hansip di ditu tuh di kebon baheula di tongo aingna keur mabok lem hari teh teu sadar teh da teu sadar teh atuh siluman monyet digarap ku aing
di kebun pinus inget kene tapi kayaknya gak aya kebun pinus nanti dengdek tadi saranean ku aing dinya boga pamajikan jaro teka beneran komo lain lamun aing teh mawa duit ka imah teh wah pamajikan aing lamun aing teh mawa duit ka imah wah sagala dibalangkeun nyungcung we lamun aing mawa duit gede tak kakara pamajikan aing mah bujur ge dicentang-centang hareupeun aing teh wah make baju ipis hareupeun aing teh mau duit gede mah geus teu mawa duit ampun nyungcung matak aing lamun teu mawa duit hae si pom bensin we aing kadang-kadang di musola aing sare teh watir dingli teu mawa duit teu bedog teh diacung-acung hayang aing boga pamajikan solehah teh kabayang meureunnya aing balik digawe teh disampakeun ku imut anu ngagelenyu Allah bagja nya netep bari jeung seukeut jeung geget ka kaula cokot leungeun teh bari dicium bungahnya sanajan bau oli saeutik teh naon ditungtun aing teh ti luar teh ka jero ka imah bari ditawaran bade tuang heula bade ibak heula atanapi bade neng heula bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh nya ceuk aing teh nubruk teteh atuh dar pan tubruk-tubruk aduh pamajikan aing mah kumaha atuh da aing balik digawe teh boro-boro disampakeun diuk dina kursi sukuna nu hiji kana meja nu hiji deui kana lomari awewe teh jalingkak ngedongkak kitu laleur muih di ditu tah make jeung aya laleur jeung aya laleur bahan bau basreng apa teh segitu tadi nih apa segitu tadi ini urang mah urus kitu kebayangnya aing boga pamajikan soleha aing ini digawe teh aduh disampakeun tuangeun doh bagja ci kopi cinte ci susu baju teh geus rapi aing hudang sare teh disadiakeun tuangeun teu kudu alus-alus kasalaki mah mere dahareun teu kudu alus-alus nu penting ridho nu penting ikhlas sanajan bala-bala geus 2 minggu ya kula raos teh kula doh raos dibikeun ka salaki raos kula nya teuas goblok atuh tam diomongkeun kabayang 2 minggu sia teh kira-kira we 2 minggu maksudna nu penting ridho nya tapi sanajan diberi hamburger diberi daging domba diberi daging sapi ai dibikeun bari dialungkeun nyeri hate teh ngeunah nuang padahal malah mau dipikir-pikir lalaki teh dengekeun ungapoe neangan waragan ungapoe neangan kipayah ceuk paribasana suku dijieun hulu dijieun suku kadang-kadang pamajikan nu di imah teu apaleun di mana-mana aing digawe di ditu aya kacelakaan kadang-kadang teu bebeja ka pamajikan supaya naon supaya tentrem hirupna di imah kahujanan kapanasan komo tukang ojek mah ban bitu kahujanan kapanasan du inu imah teu apaleun naon ngangkat harkat derajat anu jadi pamajikan kesang bobolokot padahal jeung pamajikan teh dulur lain baraya lain bolongkotan deungeun tapi anu jadi lalaki rela ngorbankeun nyawana rela ngorbankeun jiwana demi kahormatan anu jadi salakina pamajikanana hidup lalaki tumatak ibu-ibu cinyaah ka salaki teh cinyaah ka salaki teh ibu nu jadi salaki teh dulur lain baraya lain tapi lamun ibu dihina ku batur lamun ibu anu ngahina ka batur lalaki wani korban nyebakeun nyawana demi kepentingan pamajikanana nya bener teu mata ulah popolotot teuing ka salaki teh ulah sesorongot ka salaki teh kade tapi dah dipikir-pikir doi
kumaha lalakina deui Kumaha tah kumaha lalakina lamun lalaki hayang ngabogaan istri nu solehah lalaki heula nu kudu soleh wah leres bokah liang irungna tu awewe tu adanya nya sabab naon arijalu qawamun 'ala nisa leres ari pamin lalaki teh pamimpinna awewe lamun awewe urang hayang bener lamun awewe urang hayang solehah lalaki heula nu kudu soleh leres rek kumaha pamajikan solehah ai pa hate hayang boga pamajikan solehah ari hate hayang boga pamajikan anu bager tapi kepagadagan uapoe selot teh jeung selot hey lurus tunjuk bagadagan ngapoe ngan kitu we jeung kitu salingkuh jeung salingkuh Papangna nu huseup. nya nu matak di dieu kudu rapok antara lalaki jeung awewe kakara bakat timbul kulawarga anu sakinah mawaddah warahmah kitu kaca curhat teh teh nya baik ulah kerja Kaniranya lu mundur mimiti nilayang rana. jangakeun semua pangabangtos Gusti maka tapi kalian kabingahan Gusti diterima aya pikir sana we Gusti ge daguan lan daguan oh saya mangga Gusti mangga Gusti mangga aduh lain maneh naon kitu jiga nu bahagia kieu bahagia Gusti naon Persib hat-trick nya getos lami tapi masih kene membekas teh acan move on ku Persib yang karuk dina kalbu ngadupak dina mana aduh tuh abdi maka memenage ieu we kupluk teh dengan Persib wadah cik atupan Persib da ge geus juara cuman atos tapi tetep nemongkeun ka bungah mah Gusti itu abdi mah ieu baju teh teu kapungkur ge kana teh gentos-gentos biru teh mimiti juara Persib dugi kayana teu digentos-gentos atuh teu diseuseul jeung abdi na mani abdi mah mani teh jeung bajuna ini kana suhuan moekeun maneh abdi di luhur itu Gusti ku cinta-cintana ka Persib abdi mah nya pan ayeuna mah aya Piala Dunia tah leres ayeuna Piala Dunia tetep cinta mah nomor 1 Persib margi aku darah biru bunga poe ngadaran bulao wah menaon nya meh biru darahna ayeuna mah ka Piala Dunia pan Gusti nyekel naon maneh nyekel setrum Gusti abdi mah lain nyekel saha abdi mah nyekel Portugal dah ke Portugal dek ke Brazil udah teu apa ieu mah abdi mah ke Portugal siap teh nah aya Ronaldo favorit abdi Ronaldo teh eta teh pemain Manchester United naon kapungkur mah eta teh pemain Manchester United naon sih teh anu teh Inggris Manchester United ta eta Manchester United MU we gitu MU nya tati eta teh MU teh ngali ka Madrid teh Ronaldo teh kagungan gelar da nomor 7 nomorna teh 7 nah apa 7 nya eta pilih sapatna mah tina poe pan poe urang ya 7 poe eta apal gitu aing Ronaldo mah nganggo anjeunna mah na teu apa gitu tadanyana ka Gunung Halu Ronaldo teh ka itu satacan nempel ke nomor teh ka Gunung Halu dudukunna teh ka ditu dudukunna teh ka Gunung Halu ka itu nanyakeun ka itu kedah nomor sabaraha 7 cek kuncen di ditu teh dan di dieu mah teh Ronaldo ngaranna saha Darya di dieu mah aya mah nu ngojek kan nya oh Darya ai kapungkurna mah Widodo teh Widodo nya jadi lurah we di dieu leres eta teh sumun
dina kaos kaki lagi isi mah Ronaldo mah. Eta teh weh pamasihan eta teh ti Kuncen Gunung Halu. Sate acan main teh aja mah di ruang ganti teh ngukus atuh. Ronaldo mangangge Japaron. Kopi pahit, kopi manis teh aya. Kopi pahit, kopi manis, rujak rejek tang angin teh aya. Ronaldo mangangge komo malam Jumaah mah aja mah. Leres bulan. Itu Ronaldo mana sia itu? Mun itu si R7. Tah si R7 teh pan ngaliah anu mah ka Arab anjeunna. Ka Liga Arab anu mah. Si R7 teh Ronaldo teh pindah ke Arab. Ronaldo teh pindah ke Arab nyaeta ka klub Al Nassr. Nya. Apa? Aya Al Nassr teh anu mati lampu. Nassr eta mah Nasar. Tah bener mun. King Nasar teh mah mohon. Abdi lepat teh mah. Mohon. Tuloy. Tah apan Ronaldo teh ngalih ka Arab. Kan kapungkur mah di Madrid CR7 di Eropa ya di Arab mah bentos jadi naon siar Islam ayeuna mah. Bener. Siar gitu teh. Wan gitu gede. Abdi mah urusan kuna bola mah wah abdi mah apa pisan Gusti. Nya. Gusti apa teh? Naon? Kunaon bola bet buleud. No, tak itu bener lah bet buleud lamun pasagi heje najongna Gusti. Kabayang pasagi rek kumaha. Goblok cita ingin nyaho atuh gitu mah semun. Bulutuk. Iya. Gusti uninga hakim garis. Ya. Hakim garis cuma anu sok nyanak bandera nih. Anu sisi lapang bener. Nacing bet nyanak bandera. Nah, lamun nyanak tolombong hese Gusti teh. Kumaha sia we goblok ah. Lebih gagal diomongkeun atuh. Kabayang Gusti jeung capek jeung lompatan ka itu make tolombong pan lieur. Nya. Kumaha sia we mun kumaha abdi we. Uninga wasit main bola. Apa? Iya. Ai wasit teu nyanak naon? Kartu sanes anu na bibir ning. Oh piriwit si mohon. Ya, nabat ku piriwit cing. Nah, Mantri tuna we is aya dieuna. Nabat ku piriwit. Dah upami ngange bedug capek. Sok ayeuna aya nu pelanggaran ku bedug budak. Ka itu teh kadon araradan kitu kumaha. Kumaha sia we goblok lieur aing. Mun kitu abdi mah Gusti lah. Abdi mah kana main bola mah apa? Nya nomor hiji abdi main bola mah kitu Gusti. Kitu Gusti nuhun Gusti Oh kumaha sia we. Gusti uninga pemain cadangan. Pemain cadangan naon? Nya dina bola ya apa? Sabari cicing. 7. Ante bebas cadangan mah Gusti. Rek sabaraha we? Nya daek satim deui teh naon pemain cadangan mah da cadangan. Nu nonton oge disebut cadangan teh naon da mah amek. Nah, Gusti mah jeung dibatos 7 kumaha abdi we? Apaan sia nu nganya goblok? jawab gitu saya mah. Udah bina teuing teh mun kitu Gusti teu capeknya. Oh kumaha sia we mun capek am Gusti nya. Nya kabat bola wae. Gusti nacing main bola kudu make kolor. Nah, sabal bambu diteranyang arelaeun Gusti teh. Kumaha sia goblok? Jangan cuma pangapangtong ini bulan. Uluh eta sora. Mugi akan tampi ke layar kabingahan boleh. Kolontor gitu. Ditariba. Aya naon ya teh bulan. Daguan. Oh bangga. Diuk. Saya bangga. Gini ngayaman aji kita irung. Hey. Allahu Akbar. Gusti nu agung numur beng alam. Dina jero irung aya kalajengking. Lain kalajengking beleguk bulu irung. Alah, sia teh liang irung liang hong. Allahu Akbar numur beng alam.
Gakara umur-umuran aing. Aduh paingan aing eungap deukeut sia. Hawa aing kasedot ku sia kabeh. Bina-bina teuing sia teh. Agak. Sia teh make masker atuh sia teh teu era. Kebayang lehona sia emer anjing. Aing rek nanyakeun ke maneh. Tapi maneh tong amek. Naon? Moal amek. Moal. Bener. Heeh. Demi alo. Sok jeung moal sia teh. Bener ba amek. Moal. Aing penasaran ka sia lamun ngorong kunaon. Damun ku curug malogor. Aing lamun ngorong ku singkup. Cocok jeung hate sia. Aya dina hate ngagurat puas. Leuwih ngahina ka aing. Bina-bina teh bunga maneh rek numpeng jing. Nyangaknya mah mangamakno ngeunik ulah ditarima aya mingangan naon ini puluhan lihat ngeusat nimatna ngeunik mung ya nami kalian ngamingahnya da aya pingan naon ngeunik ulah heula kumaha heula oh nya mangga daguan mang abdi mane ngatosan kuning mangga geuning aya mah nih aji goblok paingan ngomong nak gitu si ieu liang irungna gede teuing datang si ieu pongpet aja babaturan aing eueuh nu normal iwati aing nu normal aduh naon berong nepi ka ngongohelan kitu jeung sarikeun aing nepi ngangeunah marukana teh nyinggung ka aing gamina-mina teh nepi ka ngeunah heuri menari di atas penderitaan orang lain maneh naon maneh aing nyaho jeung sarikeun aing penah aing beungeut ieu penah aing ngomong ieu sia jeung sarikeun teh nepi ka ngongohelan kitu gamina-mina teuing kudu bisa ngaragep angan sorangan ka batur teh lamun sia ngahina ka batur berarti sia yang dihinakeun deui ku batur dengekeun gamina-mina teuing ka aing sia nyebut irung dempek kasih itu liang sia gede-gede teuing rudanya nuan teh leutik di kajauhan mah leutik henteu gede aneh goblok asup kenteng 7 mah teh ya teh kalau make kanopi anjing di eta aya hujan ngarelep ya teh ya dong itu enggak batur teh mana teh ngahina wae hampura ulah pedah menang hampura menang di penda deuk ajalan di jeun eta ku ngapangi bangi jeung saha teh dihina mah ku sia mah pabina-bina teuing emang lah sia kasep sakitu beungeut sia jiga bohongan aing anjing hampura awas kali deui kitu lamun aing datang yang jarikeun kitu awas ku aing dibejakeun ku aing ka Dede Mulyadi Dede Mulyadi gubernur lain tukang ojek di urang dia mah aya dulur aing ngaranna Dede Mulyadi itu mah gubernur Jawa Barat anu pangbageurna ulah jakali ke hampura aya mana sangaran toba tengah nyaho kadang-kadang urang aman maneh teh saimah sakontrakan jeung aing bantara panggih nasian atah hanyang atuh sakosan maneh sakosan sangaran maneh ngaran urang Ucup sa Ucup
Oh, uyup. Uyup menginum. Uyup. Oh, ucup. Lain. Uyup. Oh, usup. Lain. Uyup. Oh, huut. Huut na para bahayam. Uyup. Oh, lukut. Lungkut mah para tinggalak nila. Lungkut. Kayak nguling. Anu barengit. Saha tuh? Uyup. Oh, Widodo. Nah, edak bener. Jauh goblok sina ucup cenah kana Widodo. Pan ngaran aing teh Ucup Widodo. Manehna we yang ngajawab Ucup Widodo saputra Kusumadi Brata. Ngaran urang teh Indonesia Merdeka. Ai pagawean maneh, pagawean urang. Ukat ukut. Dagang lukut. Lain dagang lukut, ukat ukut. Oh, dagang huut. Allahu Akbar. Ukat ukut. Ngurut nu burut. Ngomong ngurut nu burut mah disada. Disada kumaha? Kok. Nah, apa aing kung si burut baheula. Ukat ukut. Kukat pukut. Nah, eta bener, siapa budeg. Lain budeg pan ngomong na kieu teh harti. Oh, kukat kukut, kukat ngukut. Ngukut naon? Nya ngukut sasatoan mah nya mitoha dikukut nya. Na mitoha deui sasatoan mah jadi ngukut. Oh, sasatoan. Bener? Naon wae? Hayam. Nah, hayam dikukut ku urang. Doma dikukut ku urang. Engke tanggal 5 aing rek ngaben doma di ditu. Ngan doma urang mah baheula ge mung diadu wae. Nah kunaon? Nah, bikang. Aji nu diadukeun mah pan jalu. Eta ge aya doma urang hiji jalu. Diadukeun jeung sasate mungeun. Nah, hayang dirempug. Doma maneh mah hayang dirempug, doma aing mah tatoan nungku anjing bayang. Teh hulu doma teh. Nya karena doma teh mu aing mah tanuk lagi salapan anjing. Palontong doma aing wanya para katangtang para katenteng kaing dalam mun hayang daun teh para cangking nyarekan ka urang teh. Hayang daun anjing lo kaing teh. Aku masih awe goblok. Make jeung doma yang dirempug sajing. Ngukut doma, nya ngukut urang mah doma. Manuk dikukut ku urang. Sapi, yakmi dikukut ku urang. Bebek, anjing. Naon? Nah, teu ngukut bebek, lain teu ngukut eta di mah ge boga dalapan urang. Nah tuh, mung aya nyemut da. Bebek, bebek. Nah make mung. Dewasa we ngomong. Nah, ya abahnya mah normal ngomong nak gitu. Lamun aing ngomong eta ibu-ibu ngamek ka aing. Nah, sok punya aja. Nu beuteun naon? Bebek, oke aja. Ak bebek. Sok maneh, dengekeun sia. Naon? Gas aji ka harti ku aing. Ka harti ku aing. Anjir euy. Anjir lamun dituluy ka anjir ka baki aing. Naon sia bebek teh. Mun teuing tadi seungitna aya. Tuluy sia lamun nyebut bebek naon? Nya itik. Oh itik. Lamun motor bebek, manya motor itik aji. Sok sia, rek meuli naon motor itik eueuh. Sok lamun nyebut motor bebek, ya gampang. Naon Suprapit anjing. Bandara, kapirai.
Tatan nerat tangga deman ewuk mangkulingan rana ewuk mangkulingan rana mangkulingan rana sarali wa hanya gimana hariring dipirikku kening hariring lain ukuring tapi anu maka wening halang lain kurang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang